wabarakatuh. Sampurasun. Surah saha tanya. Dinten ayeuna abdi bade ngevlog tentang kaulinan barudak zaman now. Naon wae kaulinan barudak zaman now teh? Ti urang tinggal sa kaulinan barudak zaman now teh. Alah, main HP. Bener, ieu mah teh bener. Hei, tuhnya pamiasa tengah dangu. Hei, nyawa HP wae. Orang pilarian nu lain. Geus ayeuna mah. Yeuh, aya nu hade yeuh. Itu permainan naon, Guys, itu permainan skateboard kaulinan zaman now. Oh, skateboard. Lain skateboard. Oh, nya skateboard. Guys, mobil mantap pisan ya. You guys, pamiasa orang taros bapana. Pas bapak saha? Oh, bapak namina Lalan Dahlan. Gaduh mobil ieu di tahun sabaraha? Kita ngelangkung ke tahun 78. Wow, mantap. Atas diizinkeun wawancara sareng bapak. Sami-sami ya, sehat sadayana. Amin. Yo, mantap. Baraya skateboard salah sahiji kaulinan budak zaman ayeuna anu nuju tren di kalangan barudak ngora. Tong eleh kuno lain, urang ge. Ternyata ku perkembangan zaman nu canggih, HP teh lain kanggo game online nungkul, tapi tiasa diangge kanggo kaulinan nu matak ngapinterkeun barudak. Lain main game online tapi main Edmodo. Mantapna salah sakaelana. Urang teh keur belajar Edmodo sang jadi jalma pinter. Tah Edmodo teh game zaman now. Sangkan barudak teh jadi pinter. Ari bakat kamu naon? Silat. Sok kumaha silat teh? Tuh. Nah,